Ayo naon sih nya? Naon sih? Cing lah, itu ini. Si Meli bogo, kasih Wawat bogo. Ayo nawe aing di deketan. Si Selo dan Eloran teuing di. Sesiku naon sih nya? Si kata aing nyaho mah. Ini nonjok aing sih, yang ngebejakeun ku aing ke kolot aing. Ah, sia bocil oni na bejek ka bapak. Ayo, orang mah ayo. Cil. Cil. Yang kemarin kami kan sini gunung kucil. Jaya. Ah. Karasel tingnya ya sih. Cek amang tapi kemana? Ngajeng bapak nuju ke sawah. Mana abi ke sawah? Jadi aing sih nya. Anu macam mau si Acil kok yang video aing. Coba bapak aing si ganti gitu dengan. Aslong. Si kunaon cing baca itu tadi lu? Aing putusin si Fitri euy. Baper meureun mantep udah kayak. Lain baper atuh galau. Galau. Sarane da bahasana dipakai ngerti. Ah, tuh awe si loba ieu lu. Lu kieu ai putus cinta mah teh nyeri ieu. Ngan namun nyeri mah geus putus tapi masih cinta. Itu sih gak si Wawat nih. Amak peneh tadi. Sabarkan ah. Wat? Mandi sih gak kerja di situ. Apa Wawat kurang gelis mah? Sehingga aku dipegang sama jutek kumaha dewa? Ah, ngarti maneh mada telepel curhat jeung maneh mah. Ih, saya mah teu pugu. Sebenarnya maneh si kunaon? Ah, pugu keur galau mikirkeun Acil. Ya wat, nanti teh masih seueur keneh. Tong di pikiran dodo moal kamayu. Nah, mana diputuskeun atuh. Merakeun teuing. Ah, gue bieng awewe ayeuna mah gampang pisan nih ngomong putus. Alasanna teu jelas lah. Geus lah ulah dibahas deui. Teu Aisyah jeung si Ika enak kumaha kalanjutanna? Aing keur pisah ranjang heula lu. Saranjang kumaha? Aisyah pan kawin ge acan. Marahan lah intina mah. Waduh. Bingung aing ngajelaskeun. Tadi mana marahan nih? Gara-gara naon deh? Panjang diceritakeun mah lu Entah sadar nih. Gimana? Mending bisa di dia sih. Ih, kapan tadi apotel pingsan. Nah, tapi tanya sesaha di channel gue ka dia. Ah, biarlah. Jama lain manuhun musim kurungan. Kenalnya dia surangan. ngelakirsan ya hayang. Monong.
Anu di mana we? Kita euy. Oh, tekan deui mah. Aduh. Lah di aing teu. Si Fitri. Oh. Gua nih. Yang kan deh. Di mana udah? Oh, pun mana aing neangan goblok. Aing pencetnya euy. Si gaya tukang batagor tuh. Karena Iya. dia ngomong kan. Tata. Orang kena. Ayo bae eta mang. Cilok aya, kuahna aya. Cilok masak kumaha mang? Atuh sok mah be meulina tapi asa halin we mun 2000 mah. 5000 masuk ek di baladangan ku urang mun 5000 mah. Arek mah Heula. Mikir heula mang. Rasana aya naon bae mang? rasa mah standar we gaji. Gurik-gurik nyoy. Makanya aing mah hayang rasa hasem kuha. Asam erek emang kerek Bener. Ada ladang kurang ek kudu bisa ngertiin gua. Heula mang. Batagor teh mang. Aduh, aing sia. Ieu, ieu naon? Baca tah. Cilok kuah. Atuh ulin batagor mah. Oh, bener. Erek mah ieu teh. Terus nanya we hungkul. Buat dan hari budak. Aing mah tanggal-tanggal. Kita kejadian ieu ngajarkeun sim kuring bahwa di saat orang boboh ka awewe ulah kabina-bina teuing. Soalna ayeuna geus kaalaman saat aing geus keur bobogohna pisan malah aing diputuskeun gara-gara kesrek deui ngerakeun anjing. Geus ayeuna mah ulah teuing bobogohan lah. Bukan nih saya yang dipakai yo. Beres.